We're glad you found us. All right, let's get started. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perrin, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. Picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. What is it? You have a lot of spirits in here, but there's one that I'm most worried about because it is so hateful. Look what she made me do. This thing has latched itself to your family. Father, we never seen nothing like this. I'm coming with you. No way, I can't lose you. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Look what she made me do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di handap ieu mangrupakan tugas bahasa Sunda resensi film The Conjuring. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun nami abdi Lutfi Rahma dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 16. Film The Conjuring atawa Conjuring 1 nyaeta film horor supranatural anu dirilis tahun 2013. Film ieu diadaptasi dumasar kana carita nyata Paranormal Ed jeung Lorraine Warren. Nyaritakeun kagiatan goib di wewengkon Rhode Island tahun 1971. Film Conjuring 1 menang pangajian pikeun film horor pangalusna. Ku alatan eta, sanajan film Conjuring 1 geus lila dirilis, popularitasnya masih tetap nepi ka kiwari. Di handap ieu mangrupakan identitas film. Judul The Conjuring, sutradara James Wan, produser Peter Safran, Tony DeRosa, jeung Rob Cohen. Panulis skenario Kate Hayes jeung Carey Hayes. Rilisna di 26 Juli 2013. Bahasa Inggris, genre horor, studio New Line Cinema, durasi 1 jam 52 menit. Tokoh-tokoh film The Conjuring diantarana Patrick Wilson salaku Ed Warren, Vera Farmiga salaku Lorraine Warren, Joseph Bisara salaku Bathsheba, jeung Perron Family salaku nu asli kaluarga Perron. Sinopsis disetel dina tahun 1971, film The Conjuring 1 nyaritakeun carita kulawarga Caroline atawa Lily Taylor jeung Roger Perron atawa Ron Livingston jeung 5 putri maranehanana. Kulawarga Caroline sareng Roger pindah ka bumi kuno di kota Harrisville. Nalika aranjeunna ngalih, sadayana lancar sareng teu aya anu aneh. Atmosfer di imah jadi curiga sanggeus poe kadua maranehna dipindahkeun dina nalika Caroline dumadakan ngalaman ancur misterius serta anjing maranehanana ikhlas maot di luar imah. Sanggeus ngalaman rupa-rupa kajadian mistis, Caroline tuluy ngahubungi panyidik paranormal nyaeta Ed jeung Lorraine Warren. Pasangan paranormal lajeng manggihan yen tempatna sakali ka dukun ngaranna Bathsheba. Eta oge nyarankeun ngalaksanakeun ritual pangusiran setan, sabab nu boga imah samemehna geus kutukan lahan milik manehna. Salila proses pangusiran setan nu merlukeun izin 3 gereja Katolik. Caroline ieu dumadakan kasurupan ku sumanget Bathsheba sarta nyoba meehan salah sahiji putrinya. Sanajan kitu, ia gagal lumangsung alatas Warrens nyoba mindahkeun Caroline teu ngadeketkeun putri maranehanana sorangan. Ritual pangusiran setan teh nu nyandak rada lila tur pinuh nu adegan mistis. Tungtungna sukses nyelamatkan Caroline jeung putrinya. Kaleuwihana, dina pamanggih kuring carita sorangan sebenarnya rada klise. Tapi James Wan pinter pisan main psikologi panonton. Kejadian klise di mana panonton biasana nyangka hal heran mun muncul, tetela eueuh kajadian. Lajeng pas panonton rek ngaranghap napas lega, hantu muncul.
Film ieu geus pisan sareng klasik, seolah-olah urang dicandak deui ka tahun 1960-an, tapi katingalina henteu biasa. Kalemahana aya sedikit kakurangan dina The Conjuring, nyaeta nalika Ed jeung Lorraine Warren manggihan panjelasan pikeun sakabeh aktivitas paranormal anu lumangsung di imah kaluarga Perron. Aya cukup loba informasi tapi dibikin gancang tanpa tekanan signifikan. Jadi lamun panonton teu nengetan teuing lajeng maranehna bakal paling dipikaresep heran ngeunaan sakabeh carita The Conjuring. The Conjuring merupakan film horor lengkap. Aya momen pikasieun sabab setan muncul dina bentuk pikasieun sareng ngareurewas. Sareng aya oge momen di mana entitas ngan ukur nunjukkeun kakuatanna tanpa muncul, anu ngagaduhan pangaruh teror dina pamirsa. Salajengna, The Conjuring nampilkan horor tina sudut pandang klasik. Sekian tugas resensi film The Conjuring dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.